sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetap kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya tan nempelna atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu nang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang-urangan nang Allah kabeh jasana jan urang terus bae ge teu paham mah henteu bae karasana engke di mana-mana jelema ibadah ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap urang zikir tengah peting atau maca Quran salat terus zikir sapeting dua peting seminggu dua minggu sebulan dua bulan engke aya bakal rarasaan lain deui teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan surusup bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh taeta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusuk nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese nah ieu keur carita ikhtiar urang ikhtiaran tah sing sireumeun coba cara kamari ku ngeunaheun teuing eta sing sireumeun teh ya kok jadi kana hate asupna urang mandi urang ngawudu sakumaha kamari salat akurkeun jeung kamari zikir urang biasa tau maca Quran hayang sing sireumeun terutama zikir lah dipaksa-paksa ge kurang ja eueuh diikhtiaran teh datang isu penting kitu deui urang ikhtiaran tah teu datang sabulan urang jadi jepan jadi kos kieu aja kitu pernah sing sireumeun ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh cek urang teh tah diikhtiaran eueuh tapi lamun urang keur tenang datang sorangan gerakeun di mana can kajahoan urang mun teu boga guru hese konsultasi tapi ketika urang boga guru konsul ka guru boga papanggihan takos kitu cak guru teh terusan ketika urang teu datang konsul urang ka guru ja eueuh deui hasia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak ayah sorangan oh bener sen inget kasen mobil icen kuari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta kana dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh bae beneran tah mah akur nya teu diteangan nya eueuh atuh pas kan kos gitu dah buktikan ku urang ku hari jelema anu henteu neangan dunia jawayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal laletik tapi jadi untung gede nang Allah aju ku hari modal gede untung gede nang Allah keneh bae aya nu ku hari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae oh jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae ke geuning bukti Allah menang Allah ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae ketika asa nang urang hijab mulai ketika urang untung bunga hijab mulai ketika urang rugi susah atau prihatin hijab mulai etalah nu bakal ngahijab ka diri urang ketika urang hayang ka Allah. Nah, eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika orang tafakur kadinya. Ya, cak urang jadi ikhtiaran ge we mah bae. Jadi ikhtiaran ternyata eueuh geus eta mah kumaha Allah. Akurkeun jeung ieu, ja Allah geuning nu ngabulak-balik hate. Ja Allah geuning nu ngabulak-balik mata. Ku urang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana.
timbul baik ke pertanyaan aya kos gitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil kunaon teh nya teu diimankeun mulai ta urang protes ka Gusti Allah protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ke presiden haju bendera kitu guru geus ka presiden haju bendera dokter geus ka presiden bendera naon deui sia duh demo ka ditu ka presiden geus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah mau bendera sia ngan datangna ka mana ya ka Senayan aya di Senayan tah di mana ya Allahnya ayo coba demo masing-masing ai kos gitu mah tuh Gusti Allah ka teu jujur teu adil nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae bakal cilaka datang ka mana ieu budak ieu tauhidna datang ka mana datang ka dieu kadinya bae ke lamun naik deui datang ka dieu ke naik deui datang ka dieu naik deui naik deui diukur dulu mantak lamun ngaji na model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal maleset sakitu doang ngan moal hiber doang moal hiber moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana urang bisa neurekeun pa itu sanu hiber itu wah cepet amat itu saya itu tuh nunggu hiberna rada lalaunan mararaunan kan mantep kene itu mah kos manuk gaok bae koplek ai urang mah ieu aduh ieu tadi dia teh tauhid urang kos kieu tauhid urang mah sebab engke keyakinan-keyakinanna teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan sanajan urang maca kitab tauhid bae teu yakin mah teu bae kiai bae contona mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang di lembur urang bae mah kiai urang lah di masjid di mushola dolor rezeki mah ti Gusti Allah kan gitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha setiap anu kumalandang di muka bumi loh ku Allah dirizkian geus teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah sanajan cicing bae ku Allah dirizkian diondang bae ngariung teu diberkata narah apa sih bener pun eta tadi ngaurukan tauhid ka mana tauhid ka mana ta tauhid jadi lisan mah lisan hate mah lain deui lisan jeung hate lain deui nu mah ieu mah ye bisa debat ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun teu bisa didebatkeun keyakinan mah nu mantak bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna ikida kiceupna tina lempangna tina perilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid keyakinanna datang kadinya keyakinan datang kadinya nu mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinan-keyakinanna atuh eta bae contona tah urang ngaji tauhid di guru urang ucap petang jasa geus carita rezeki bae heulanan ieu mah ulah bingung-bingung ku rezeki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku sia sungutnya na takos kitu tah sungutnya na takos ya isukna nya na dagang si kiai pan dagang teh anangan rezeki eta dagang teh minjum berarti teu percaya ka Allah namun nya masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujang kitu pan berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu teu akur jeung omongna guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah dagang ulah dagang guru tauhid mah geus pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat ieu mah keur carita keyakinanna cerita keyakinan mata wali mah wali memeh jadi wali na teh nya nguji keyakinan ninggalkeun lembur aing mah dekel ya nguji keyakinan moal dagang moal tani aing mah moal nanaon engke dahar ku Allah sapoe dah masih kena tanaga 2 poe tanaga 3 poe mah geus sebut tanaga pan tanaga geus kiceup lagi wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kaulah ngabolak-balikan matana sehingga matana teh bisa neuleukeun bener sehingga teu paham nya kana
wa absarahum jeung ku kaula dibulak-balik pangdeuleuna sehingga teu daek deuleu kana hak nyana teu iman percis kama lam yu'minu bihi awal marrah sakumaha teu arariman bae dina awal kajadianana geus wa nazaruhum ku kaula diantep bae tabakos kitu mah kitu gianihim dina kalacutan-kalacutanana engke ujung-ujung nama anjeunna ieu mahuna bingung. Jadi berarti menang Gusti Allah ya urang ka dieu datang dibulak-balik ka teh urang teh di imah teh barang malam minggu teh isukan poe minggu wae mandek ngaji geus disiap-siapkeun bana geus disiap-siapkeun sagala naon kitu ngaranna bensina eta lain nang urang menang Allah wa nuqallibu afidatahu aya anu geus biasa ngaji ge lain mandek perebeh heulanan emang aya naon babaturan aing ngadaguan jadi tutu udah ngabesan jagan nanti dibalikin ku Allah ulang ngaji ngabesan baik nang Allah teh kos gitu menang Allah wa nuqallibu afidatahu ulah nang urang muga rasa nang urang cilaka nang Allah eta mah kos kitu ngan ikhtiarna menang urang anu ngabuktikeun datang ka dieu nang Allah nu ngabuktikeun datang ka ditu menang Allah atuh kafir ge menang Allah ngapirkeun teh nang Allah urang iman ka Gusti Allah menang Allah nu urangan sebenarnya mah ngan lamun urang ditarik-tarik ka dieu luhur teuing tang ngaji geus bae urang mah aya ikhtiar di urang aya kasab di urang geus eta ikhtiar jeung kasab nu urang anu ngahayukeunana mah nu ngabuktikeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala padahal kabelah dituna mah ikhtiar ieu hirup mah lamun geus luhur jasa orang ibadah ka Gusti Allah bakal moal aya ikhtiar tinggalin ja ikhtiar kurang di ikhtiaran yang cager jasa yang cager awak endahan modal kita ikhtiar pan beak eta kada sa ikhtiar eta di ikhtiaran kurang anak kurang ge da supaya daek mondok geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu tetep bae main PS bae ikhtiar tinggal ikhtiar kan aya anu ikhtiar dihayukeun ku Gusti Allah aya anu teu diikhtiaran aya anu diikhtiaran kurang tapi teu akur buktina mah ikhtiar mah engke mah tinggalin ieu nganjang urang sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetep kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya tan nempelna kabelah dituna mah lain kobo ieu mah tah ieu geus luhur tah ngaji tah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu nang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang-urangan nang Allah kabeh biasanya jangan orang terus baik itu paham teu bae kos urang ngaji bae unggal minggu ka dieu ngan datang doang ditanya mah naon setan tadi nu dibahas dah terus nanya ese ngajina ge pokona aing asal datang bae geus diukreup balik beres atuh geus teh ada tentang Allah tah kos kitu nya mah datang ka dieu teh ngan datang balik geus beres geus asal aya catetan di malaikat bae tah malaikat ge bingung barang itu di akhirat teh catetanna mah loba tapi pahaman teu cenah teu paham-paham mah jelema ieu tapi catetanna mah aya bae barang di deuleu geus lah atuh udah sesuai jeung catetan bae tilok dilaksanakeun ja puasa Rajab nya henteu nya mah teh ngaji mah ngaji bae geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka sorgakeun bae sesuai jeung pitulisan apa bae geus tah lain kitu jarenya mah teu galaksana ngomong kitu teh mending balangkeun haba ka ditu geus kitu bae masyaallah sesuai jeung tulisan udah bae cenah geus ya Allah ya karim tak jadi hak peto Gusti Allah nuqallibu afidatan karasana engke di mana-mana jelema ibadah ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap urang zikir tengah peting atau maca Quran salat terus zikir sapeting dua peting seminggu dua minggu sebulan dua bulan engke aya bakal rarasaan lain deui sing sireumeun awak lain suku lain pan aing urang mah biasa nu sing sireumeun teh suku
suku doang mah kurang urut sama ngaranna ieu mah lain ceuli ge sing sireum ceuli sing sireum di urang kaget asana aya pocong boy ya sing sireum kieu biasa mah sing sireum kabeh kulit-kulit sing sireum kabeh jiji kahulu-hulu ka dieu sing sireum kabeh kaget kan orang pasita eureun zikir teh teu boga perasaan ku kumaha ipan menjadi kos kieu ieu teu boga perasaan di mana kumaha teh kaeueuh teh sing sireum teh eueuh biasa deui urang mulai deui disalah zikir atau baca Quran sarua bae nama aya deui teh sing sireum tamangan sing sireum teh berangkatna lain di suku tapi di hate sing sireum tukang tani mah di suku mulaina di dia ya aja digebugan blok kunaon itu karet aya karet kabeh cageul mah lain mimitina di dia di dada deng kabeh kaawap kos muringkak bulu tapi ieu mah sing sireum teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan tahanan susuk bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat ta eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusuk nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese sebab dapat timbul ti sing sireumeun mantak ente ge kudu sing sireumeun heula ge coba ge umat coba ge sing sireumeun tang ge ngeunaheun oh ngeunaheun rindu urang bakalna ngan eta sing sireumeun ge hese buah isuk peuting mah eueuh nah ieu keur carita ikhtiar urang ikhtiaran ta sing sireumeun coba cara kamari ku ngeunaheun teuing eta sing sireumeun teh ya kok jadi kana hate asupna urang mandi urang ngawudu sakumaha kamari salat akurkeun jeung kamari zikir urang biasa tau maca Quran hayang sing sireumeun terutama zikir lah dipaksa-paksa ge kurang ja eueuh diikhtiaran teh datang isuk peuting kitu deui urang ikhtiaran tah teu datang sabulan urang jadi jepan jadi kos kieu aja kitu pernah sing sireumeun ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh cek urang teh tah diikhtiaran eueuh tapi lamun urang keur tenang datang sorangan oh gerahin di mana can kajahoan orang mun teu boga guru saya konsultasi tapi ketika orang boga guru konsul ka guru boga papanggihan takos gitu cak guru teh terusan ketika orang teu datang konsul orang ka guru jauh deui rahasia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak aya sorangan oh bener sen inget kasen mobil icen kuari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta kana dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh mah eueuh bae beneran tah mah akur nya teu diteangan nya eueuh atuh pas tah kan kos kitu tah buktikan ku urang kuari jelema anu teu neangan dunia jeung wayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal laletik tapi jadi untung gede nang Allah aju kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae aya nu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae oh jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae ke geuning bukti Allah nang Allah kan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae ketika asa nang urang hijab mulai ketika urang untung bunga hijab mulai ketika urang rugi susah atau prihatin hijab mulai etalah nu bakal ngahijab ka diri urang ketika urang hayang ka Allah tah eta
ikhtiar eta teh bakal leungit ketika orang tafakur kadinya cak urang jadi ikhtiaran ge we bae jadi ikhtiaran ternyata geus eta mah kumaha Allah akurkeun jeung ieu ja Allah geuning nu ngabulak-balik hate ja Allah geuning nu ngabulak-balik mata ku urang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana timbul bae ke pertanyaan aya kos kitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil kunaon atuh nya teu diimankeun mulai ta urang protes ka Gusti Allah protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ke presiden haju bendera kitu guru geus ka presiden haju bendera dokter geus ka presiden bendera naon deui sia duh demo ka ditu ka presiden geus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah mau bendera sia ngan datangna ka mana ya ka Senayan aya di Senayan tah di mana ya Allahnya ayo coba demo masing-masing ai kos kitu mah tuh Gusti Allah ka teu jujur teu adil nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae bakal cilaka datang ka mana ieu budak ye tauhidna datang ka mana datang ka dieu kadinya bae ke lamun naik deui datang ka dieu ke naik deui datang ka dieu naik deui naik diukur dulu mantak lamun ngaji da model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal maleset sakitu doang ngan moal hiber doang moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana urang bisa neuleukkeun pa itu sanu hiber itu wah cepet amat itu saya itu tuh nuhi benar ada lalaunan mararaunan kan ngan mantep kene itu mah kos manuk gaok pe koplek ai urang mah ieu aduh ieu tadi dia teh tauhid urang kos ieu tauhid urang mah sebab engke keyakinan teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan sanajan urang maca kitab tauhid bet teu yakin mah teu bae kiai bae contona mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang di lembur urang bae mah kiai urang lah di masjid di mushola dolor rezeki mah ti Gusti Allah kan kitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha setiap anu kumalandang di muka bumi lah ku Allah dirizkian geus teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah sanajan cicing bae ku Allah dirizkian diondang bae ngariung teu diberkatan marah apa sih bener pun eta tadi ngaurukan tauhid ka mana tauhid ka mana ta tauhid jadi lisan mah lisan hate mah lain deui lisan jeung hate lain deui nu mah ieu mah bisa debat ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun teu bisa didebatkeun keyakinan mah nu mantak bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna ikida kiceupna tina lempangna tina prilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid keyakinanna datang kadinya nu mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinanana eta bae contona tah urang ngaji tauhid di guru urang ucap petang jasa geus carita rezeki bae heulanan ieu mah ulah bingung-bingung ku rezeki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku sia sungutnya na takos kitu tah sungutnya na takos ya isukna nya na dagang si kiai pandagang teh anangan rezeki eta dagang teh minjum berarti teu percaya ka Allah namun nya masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar sarujeng kitu pan berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu teu akur jeung omongna guru tauhid batul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah dagang ulah dagang guru tauhid mah geus pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat ieu mah keur carita keyakinanana keur carita keyakinan mah wali memeh jadi walina teh nya nguji keyakinan ninggalkeun lembur aing mah
dekal yang nguji keyakinan mal dagang mal tani aing mah mal nanaon engke dahar ku Allah sapoe dah masih kena tanaga 2 poe tanaga 3 poe mah geus sebut tanaga pan tanaga geus kicep lagi cak nyana keneh Allah mana ya Allah ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu berarti aing yakin kudu ka Allah 4 poe geus teu bisa robah-robah acan kicep ge geus carang supaya hasan aing ieu dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun aing kos kieu teh nang Allah aing kicep ieu carang teh nang Allah meureun ku Allah bakal dikuatkeun aing teh dahar ge kuat acan cek Allah payah tuh payah ku Allah payah aing mah teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng urang nyeuleuk kadinya sial meng ngoroti hayang aing kudu dicokot ku aing mah moal berarti aing kasab keneh kos kitu mah moal aing mah geus ku Allah bae kumaha Allah bae aing mah nah ku Allah ngeok-ngeok sia engke ge ucing datang ka dieu nae ka dada urang roti mantap teh eta kos kitu engke ge terus dihuapan ku ucing sorangan nang Allah mungkin melalui ucing mungkin melalui maung mungkin melalui gajah melalui orai engke ge aya bae teh rezeki teh ya lasa urangna yakin ka Gusti Allah tah wali ka leuweung ka gunung ninggalkeun paramean dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah abun geus kapanggih ka karak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun 2 tahun 3 tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae kakarak mulai cobalah ieu mah kekuasaan Gusti Allah lain hayang abdi mangan abdi hayang ngabuktikeun keistimewaan kamaha kawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langboh ku abdi dek dicekel dek dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan bismillahirrahmanirrahim jiya Masya Allah maha kawasa Allah ku abdi dek dicokotan dek dibawa ka imah dek ngabangun imah batal sia kunaon juga dinya atuh tawali blon tawali teu meunang wali Gusti eta kos kitu geus ka ditu nama atuh sakecap nyata wali mah sakecap nyata engke bakalna teh langsung naon bae ge anu kunyana kitu diomongkeun dipikir hayang langsung diijabah ku Gusti ngan nyana geus sembuh nu sok dicarita-caritakeun ku almarhum abah teh aya hiji jawara gregeteun jasa ka kiai lantaran eleh gesek ku kiai na ka mana bae dihormat-hormat aya jawara makin surut bae leuh waing sia ditangtangan gelut eleh deui jawara kiai na hebat mah kiai eleh atuh kiai mah gelut jeung jawara teu kudu make besi teu kudu atuh dilawanan make besi mah ngaranna jawara pada jawara aya nah maik set make kuda-kuda ayo jotos aing ku sia dijotos teu datang-datang jotos aing ku sia jotos aing ku sia ya uhna naonan pan pegel sorangan pegel tah jadi ilmu kiai mah ulah kudu jotos main jotos ulah geus bae jotosanana ulah kudu datang tah gini dadana kiai babar tah mah ya bak kok ya bak ngagejebur sia di dinya hiji tah eta ilmu kiai eleh atuh eleh carita atuh jawara teh jalain eleh adu kakuatan teu datang okos ndek dek naon gitu ngaranna mukakeun ieu ya pernah terjadi di Sidina Ali pan aya jawara ngahareupan Sidina Ali pedangna diangkat ku jana dek ditumbas leher Sidina Ali angkat pedang sakumaha pedang panjangna sih tapi encen anggeus sial cek nyana teh ieu pedang asupkeun deui ku nyana Sidina Ali na seuri bae haneng dihareup cabut teh cap jangan geus kene bae cek nyana bae dilepaskeun malah mah dicekel di tengahna cat
panjang kene bah. Pedang jadi manjangan. Tidinya kapan cek Sayyidina Ali teh kajenting ku anjeun dicabut terus cek Sayyidina Ali kersaning Gusti kula dijaga ku Gusti Allah. Moal kudu lepas eta pedang tina sarangkan. Diragakeun pan plek bae. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuh, jadi ngalawan tiba heula ge ngalawan wali-wali Allah mah lain kudu kekuatan lain, tinju balas tinju boho ti dituna. Bahwa tadi itu datang kos gitu bae tah ninju teu datang-datang atawa datang mah datang ngan karasana ku leungeunnyana ieu sakumaha batu tinju aing Gusti dak aduh jadi nanti eta mah jalain beungeut tah mah tuh beusi tah mah da eta pipi aing tinju Gusti dak gemper aing leungeun kata ilmu kiai mah kos gitu kuduna. Atau tadi golok set panjang kene ini mah angges asupkeun deui beres tah eta kos gitu diondang cek gerjawara teh diondang ari diondang gitu diajakan gelut aing eleh segala rupa aing eleh ku aing sia diisin-isin di nu loba jelema geus beres diondang ariung ka imah jawara jang kiai biasana kan make kasur. Nah, tawa make samak anu bagus dihandapna kunyana digali ditendenan bangke ucing dipoprok diratakeun kiai diondang cicing di dinya beres memeh ngariung teh hampura cak jawara kiai kunaon eta teh dihandap aya rembes bae aya naon coba kiai coba buka coba buka ieu naon coba kiai tadi jerona coba tetebakan kiai naon cak kiai teh nu rembes-rembes kieu mah biasana belut. Nah, sia kiai mun lain belut berarti kiai batal ka kiaiana. Oh, masalah cek nya teh. Gale dak. Karena wari mah kanyahon kiai blon ye. Nya geus tulak cangkeng bae lain kiai teh mah. Geus jawaban buatannya anak. Begitu dibuka bangke ucingnya jadi belut. Sial kiai. Ucing jadi belut. Sakecap nyata. Masyaallah. Eta kos kitu kumaha wa nuqallibu afidatahum dibulak-balik hatena ku Gusti Allah. Ieu iman ieu henteu, ieu marifat ieu henteu, ieu syuhud ieu henteu nang Allah. Wa absarahum matana iman jeung teu iman, paham jeung teu pahamna nang Gusti Allah. Nu mantak atuh hese-hese amat, urang teh endek hayang sugih deketan bae Gusti Allah ulah ka Gunung Kawi atuh. Urang hayang gagah deketan bae Gusti Allahna, hayang naon bae deketan bae Gusti Allahna, nu boga gagah Gusti Allah, nu boga sugih Gusti Allah, mantak naon atuh ka Gusti Allah. Ye hese-hese teuing. Nu mantak cenah sia hayang sugih mah tuh cara kiai ngan sia kudu mentang mata, kiai mah nyana mah hayang sugih ge muterkeun tasbih doang. Jadi sugih kiai mah, muterkeun tasbih jadi gagah kiai mah. Coba puterkeun ku sia datang ka pegat tasbih. Kudu boga aturan atuh nasbeh ge lain satasbeh nah kudu boga aturan jeung hate ieu mah dinu loba jelema geus ieu mah wah raja asa bulu giliran bae sorangan tasbeh dialungkeun tolol bangsa penceramah atau kos kitu tah dinu loba jelema tasbih di kaluar ku ngobrol dari kieu bae padahal mah lain keur nasbeh teh mah sok-sokan doang di imam atuh tilok nasbeh tilok malah mah deuk salat ge leungit tasbih ka mana nya bari ku tilok-tilok dah bener wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya Allah andapkeun Gusti Allah jelema kos kitu kena lacut terus geus aya dina rahasia aing geus aya dina ilmu aing anjeun mah anjeun bae Muhammad geura dakwah anjeun mah ngan sakadar tugas ti kaula dakwah sampaikeun syariat nya sakitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad urusan aing. Mantak urang ge kos kitu tah datang ka imah magaan ngaji ulah boga pikiran kumaha ayu bae dakwah ajak
ulah boga pikiran geus eta diajakan ku aing teu daekeun bae heran jasa panatus yai kanu itu mah teu teuli neteuli si itu ge pan diajakan ku sia tuh sia teu neteuli pan si eta mah neteuli amat teu daekeun itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neteuli lain gitu ai itu mah susah sabodoh tah mah daekeun teu daekeun ge pan ieu mah sugih lamun daekeun kan lumayan jadi boga kadua tolol tak kiai namun geus boga kos kitu moal beres dakwahna geus dakwah mah ngaji nyaritakeun rukun wudu nyaritakeun rukun salat nyaritakeun tauhid nyanana balik ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu mantak cek amah almarhum abah doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur urang beuki ngopi urang beuki ngerokok rokok mawa sorangan kopi mawa sorangan ulah ngaharepkeun pameret ti jamaah urang eta mantap kos kitu geus urang beuki kopi mawa termos urang mawa jingjingan bila perlu dagang kopi urang di dinya geus rokok naon urang nu beuki bawa ulah ngaharepkeun ti jamaah lamun geus ngaharepkeun ti jamaah geus moal muai tama ilmuna boro-boro jang muridnya na ge can bisa make ilmu sakitu bae tuh gitulah nya iyalah dakwah Kangjeng Nabi ngajakan anak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah dipenta mujizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing tapi ternyata kabelah dieuna tereda hati Kangjeng Nabi tiis hati Kangjeng Nabi terus dakwah Kangjeng Nabi sanajan dicemooh dicaci dimaki diciduhan diperangan Kangjeng Nabi teh tetep bae terus bae ngalih Kangjeng Nabi ti Mekah ke Madinah di Madinah terus Kangjeng Nabi dakwah sampai perang hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi 14 tahun anu silam alhamdulillah urang kuari iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi teh akos cai mantak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun nyaritakeun rahmat hartina rahmat eta cai kumaha teh cai teh lamun ku urang dibendung kemudian ku urang dipake mandi kemudian cai dipake ngindum kemudian cai pake gitu naon ngaranna nyebor jarara di tatangkalan dinikmati ku urang tina cai tersebut urang bisa ngarasakeun kasegeran ngarasakeun hasil daripada cai ngeunah eta rahmat Kangjeng Nabi teh kos cai lamun eta cai ku urang diantepkeun cai mangalir bae tapi urang mah teu melu atuh urang teu pernah menikmati kesegeran cai teu pernah pakai nyebor teu pernah pakai menikmati hasil daripada seboranana tah eta mah kos kafir Kangjeng Nabi liwat ibarat cai kafir teu melu ka Kangjeng Nabi percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kangjeng Nabi ku urang teh di rumah caina dijieunkeun tempat urang mandi di dinya ngala wudu di cai rahmat ngaranna tah dipake nyebor hasil seboranana di dahar ku urang geus urang mah gupak di rahmat Allah bentukna cai rahmat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan eta cai sing hade ulah di kotoran ajuk wari cai di kreditan kotor tah caina teh kotor tah dek gupakna ge atuh kotor ngaran sing hade caina ulah diribaan caina sing hade rahmat Kangjeng Nabi teh dibentukeunna kalmai kos cai ngalir terus ka unggal nagara kumu di Indonesia mah cai Kangjeng Nabi ane rahmat Kangjeng Nabi asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kangjeng Nabi nyambung jeung Kangjeng Nabi mata kurang maca salam ka Kangjeng Nabi atuh aya Kangjeng Nabian mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kangjeng Nabian ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teh kudu hese-hese ja eta Kangjeng Nabi na ge eta geus aya di urang cai Kangjeng Nabi teh rahmat teh cai nah caina ku urang teh kuari geus diinum ja urang mah geus iman berarti urang teh geus aya Kangjeng Nabian geus aya Kangjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh ngajawab Kangjeng Nabi alaikassalam urang maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi emang aya Kangjeng Nabian di awak urang eta iman ka Kangjeng Nabi cai rahmat geus aya di awak urang
ketika orang maca salawat atuh Kangjeng Nabi ngadengekeun oh sia macana saeutiknya 11 dongnya cek Kangjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus sakitu gitu ketika caina di kreditan je aing teu betah di awak sia ieu cek Kangjeng Nabi kos sia jadi kos kitu atuh nyahoeun Kangjeng Nabi sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah jadi atuh awak urang teh aya rahmat etalah rahmatan lil alamin kos kitu jadi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan-akan urang nginum cai Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian di awak urang tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang adapun urang geus nginum rahmat Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian geus lantaran iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah tinggal urang nyuburkeunana doang aya urang keur ngaji ku ari ngaranna keur subur deuk nyuburkeun iman ye begitu orang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar beneule berang da leutik deui ka mawa ka ditu ka dada nu nongtot teh siga teh iman urang ja masyaallah sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin teh hese bele ke urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hartina urang dididik ku lingkungan cek ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum nang Allah urang iman sia paham sia mantep sia nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep lebih mantep deui sehingga kadeuleu ku urang sosok Kangjeng Nabi kadeuleu ku urang engke Gusti Allah ku bataha teh moal aya jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi moal aya urang teh terjelan ye ku ari hayang jadi wali zikir bae teu maca shalawat moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca shalawat moal jadi kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turunna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi ku ari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wahweuleul bakal nangke seri sorangan ge hehe asal aja jelema hehe grogol bagian nih eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi kudu make adab kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleu heula lahanna oh can subur nah sholawatna heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat moal bisa sholawat lah